Pun Nabila Azmi Agustina, simkuring ngeulang di SMP 2 Sukaraja salaku guru bahasa Sunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillahnya dinten ayeuna urang tiasa pendamping dina pengajaran bahasa Sunda. Nah, kanggo dinten ayeuna saat pembelajaran dimulai, hayu urang ngadua heula sasarangan. Sok sareng bade ngadua mimpin doa. Cung, oke galuh, mangga dipimpin doa galuh. Untuk acara pelajaran kurang berdoa di doa mulai. Kumaha sadayana damang? Aya nu teu damang dinten ayeuna? Ayana seueur anu teu dongkap dinten ayeuna jalaran henteu damang. Nah, kamu tapi supados langkung jelas urang absen heula nya. Urang absen heula saha wae nu teu damang tapi seueurna emang teu dongkap jalaran memang seueur teu damang saha wae nu teu damang teh cenah. Aya Ridho, terus aya Adit, ogenya kedamang, terus ada Nabila, bilang mana? Oh, bade berobat, selalu ngeteh ya. Terus aya oge nu sanes, oge nya, jadi dia urang selalu dicak aya, tapi itu salieu sebenarnya ya. Oke, nah, mangga diisi heula absenna. Mangga dicek dina grup sewan-sewanan. Ya. Dina grupna sewan-sewangan atau saya baca terus ya. Sok mangga diisian heula absensina nya. Kamari ibu pan ngabahas urang masih keneh ngabahas ngeunaan dongeng ya. Tapi sata acan urang leuteut kana dongeng cobi ditingali di handap mejana. Aya sampah kana bende. Aya nu piket teh dinten ayeuna. Tadi enjing sata acan leuweut kelas. Sesapu hungkul ya misalnya saja alatosnya. Tah ungami aya keneh sampah di handap mejana, sok aya mah tiasa dikejeun heula kaluar atanapi disimpen heula. Sok mah. Oh, di handapna ya. Oke, sip. Tapi alhamdulillahnya pas bersih jalanan memang harus disapukeun ya. Kamari urang masih keneh ngabahas ngeunaan materi dongeng. Kamari urang masih keneh ngabahas ngeunaan dongeng. Cik geura aya masih keneh emut teu ari dongeng teh manu. Carita karangan anu miboga unsur pamoha lain pamoha naon sih? Bohongan tapi SpongeBob mah imajinasi ya. Janten dongeng teh mangrupakeun carita rekaan anu miboga unsur pamoha. Dongeng dibagi sabaraha bagian? 5. Aya 5. Coba disebutkeun mulai. Kabel, ya, sesakala, coba ya, masih emut teu? Sage, ya, mite, tuh, parabel, ya, sasakala, sage, parabel, pabel, ni, itu, ya, atau mite. Oke, nah, kinten, kata cakar ayat speaking, Ibu Bade Tumaros, ayat teu manfaatna ngadongeng dina kehidupan sapua. Ada tidak manfaatnya mendongeng dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ayah kamu naon coba ya? Di lebat dongeng teh sok aya amanah anu tersebut. Sip. Di lebat dongeng aya amanah anu tersimpan. Oke, supados ingat-ingat deui. Nah, karena materi anu kamari tos dibahas ya.
ngeunaan ieu teh dongeng. Boleh diteruskeun ngeunaan dongeng di payun? Judulnya naon? Sasakala Situ Gunung. Aya situ gunung di mana? Di Kecamatan Kadampe. Kecamatan Kadudam. Nah, jadi ieu teh dongeng Sasakala Situ Gunung ya. Sasakala Situ Gunung. Tah, tina video nu dipayun nalika nu dipayun nuju ngadongeng kira-kira hidup ngabutuhkeun naon nalika ngadongeng dipayun dugi ka tiasa siga kieu hiji gaya tubuh nya peta rengka nu kadua mental ini ayeuna urang ngadamel kelompok ayeuna urang ngadamel ke kelompok kumargi nu dongkap dinten ayeuna mah mung saalita mangga didamelkeun opat kelompok we lah ya damelkeun damelkeun tilu kelompok ya sakelompokna opatan we atawa pilih mah sok damelkeun kelompokna kumpul sareng kelompokna kumpul ya ya ia sudah terbentuk ya ini nama terbentuk ia kelompok hiji ia kelompok dua nah berarti Fadil jeung guru ngahiji sok Fadil jeung guru ngahiji sok ngalih tempatna di paling dieu we sigana oh eta kan paling dieu tah kan paling dieu di bangker berarti guru ngalih nah gitu ya oke damel kelompoknya kelompok alhamdulillah. Parantos ya. Nah, ayeuna mangga dieusian LKPD nu dipayun, ieu ibu masihan aya LKPD di lebetna ya, di lebetna nu kahiji. Mangga diangeun ka payun saha? Nu kahiji di dieu aya kelompok. Tulis we kelompok. Galuh kelompok hiji, Herlina kelompok dua, Fadil atau Nabi Guru kelompok tilu. Ya, terus nama anggota kelah ibu bagi ke atuh kamera daerah teh. Ya. Bagikeun hiji sip. Oke. Cobi ditinggalin nomor B. Nama anggota nama anggota tak nami anggota eusian masing-masing ya eusian ku masing-masing terus nu katilu judul dongeng angkin dipasihan ku ibu aya kartu alat siga kieu kartu alat siga kieu itu diacak ku ibu mangga ditempelkeun na LKPD anu di poker ya tuh di lembaran kedua sareng katilunak ya ya oke tempelkeun merahnya pancen jeung peran anggota nanaon alas jeung bahan rancang jadwal oke nah terus mungkin di pengker nih halo hai halo ya dina bagian C mangga tingali di belah dieu aya bagian C aya ya nah dina bagian ieu mangga tulis ulang dongeng anu aya dina carita dina kartu media bergambar ya tulis ulang ya disusun ulang ya disusun ulang ya terus nah ieu terakhir di aya kalender bageun ieu terakhir di aya kalender nah saleresna tugas hidup lain ngan saukur ieu tapi aya hiji deui tugas hidup kanggo minggon payun nyaeta hidup kedah ngadamel proyek media cerita bergambar ya sami sareng kartu anu dipayun dipasikeun hidup kedah ngadamel musiga kieu ya bo eta hidup bade ngagambar langsung mangga atanapi bade nggunakeun Canva oge mangga ya tah minggon payun si carita ieu di print si
si carita dia gitu ya atau gambar dia di damelkeun cerita dan dongeng mungkin ditampilkeun di hari harus tugas. Oke, sip ya. Nah, iya dina kalender ieu hidup aya waktu saminggu ya, hidup aya waktu saminggu sok eusian kira-kira dina waktu saminggu ieu teh bade ngadamel cerita bergambarna tanggal sabaraha bulan naon. Bade latihanna tanggal sabaraha bulan naon tanggal sabaraha jam sabaraha. Oke. Anu seun ya? Oke, sip. Ayeuna ku ibu dibagikeun cerita bergambar. Oke. Berarti ngan tilu kelompok. Oke, siap. Oke. Iya. Buka iya. Oke. Jangan, tak, os aya ieu masing-masing gambarna, os ya. Os aya gambarna masing-masing dibuka. Ya, buka ieu buka we staplesna. Biasa teh. Ibu oke sampai nembe nembe buku. Subhanallah. Anu nya sok pente. Termasuk nu aya. Tempelkeun dongengna teras dicaritakeun deui nya. Sok mangga dieusian. Pada berubah. Upami Marcos tadi ka ibu. Jadi diisi ada di sini. Bikin gambar saja. Bikin dongeng di sini. Oke, yuk.
1 menit ya teh ini. 1 menit. Sing lama wes kalau udah Iya, Bapak. sambil Iya. sambil tinggal itu masih Terus baru Iya. sambil ngerjakan orang minggu lagunya ame kayak sing ya ame santai. Iya, iya. Oke. Iya. Kuping ke terus apa namanya? Haji ya, aduh hotel ya, kata ya, apa hiji, oh hiji, 1 menit kan? 1 menit dia. Sing lama wes kalau udah Iya, sambil sambil ngerjakan orang minggu lagunya ame kayak sing ya ame santai. Oke. Kuping ke orang keluar dulu kayaknya. Oh, ya. Gila.
3